Ya Rabbi bin nabina irham nabi wa umina waghfir lana wa abina wa'fu ana wa umina. Indung tunggulna rahayu Bapa tangkalna darajat Indung nu wajib diturut Bapa nu wajib dihormat. Salapan bulan ngakandung tapi umi henteu pundung teu boga rasa kaduhung pasrah ka Nu Maha Agung. 7 bulan gawe berat henteu mampu Bapa ngan ukur karunya henteu daya teu upaya dugi ka ngalahirkeunna bina nyerita ya papadana nyawa jadi taruhana kesanggeutih jeung cimata kaluar henteu karasa tapi umi tetep bahagia anak salamet ka dunya orokna inghak-inghakan ditangkep jeung diciuman Bapa cerik rek ngazanan pinuh rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripuhan kanyaahna teu ngurangan malah kadeudeung nambihan dugi ka urang dewasa umi melangna kacida sieun anakna cilaka teu taat kana agama umi terus ngaduakeun sanajan anak nyusahkeun umi teu liren ngaduakeun sanajan anak doraka di waktos umi teu damang anak mah henteu hariwang umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri dina waktos umi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratug asa pegat
dianterkeun ka kuburan, Cipanon terus ngecelakan, kana pipi ngabaseuhan, nu ayangan penyesalan. Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa, di dunia pasti cilaka, di akhiratna disiksa. Pamugi ieuna zaman, sing dijantenkeun ganjaran, ka umi di pakuburan, dipaparin kanikmatan. Panungtung doa sim abdi, ya Allah tepangkeun abdi, jaga sareng umi abdi, sasarengan ka kulawargi.